masuk. Balik deui dina channel JKR Official. Akhirnya jamaaturan itu sadaya ngeunaan carita-carita mistis Abang Janing Juri Genderuwo kuntilanak dedemit dan akhirnya kepenyet upamanya teh cuma kliwon di peuting ulah sosorangan bisi aya nu maturan itu kamu dan saukur di Jumat Kliwon tiba Sakuring masih keneh cicing di daerah Cilimus Sukabumi. Nyaeta kampung Cilimus teh salah sahiji lembur jajalaneun ka Pelabuhan Ratu. Tepati jauh jarakna ti Cilimus ka pelabuhan teh. Lamun make kendaraan mah paling setengah jam oge tepi. Malahan dina hawa oge geus karasa aya hawa-hawa laut. Hiji kajadian anu kaalaman harita di Masjid Cilimus. Basa kuring masih keneh budak aya hiji kebiasaan anu sok dilakukeun ku kuring jeung babaturan. Lamun pareng pre sakola nya kuring sok ngadon sare di masjid, di mana beres ngaji teh tara langsung beralih ka imah, tapi sok ngahaja ngadon sare di masjid. Malahan pihak DKM masjid nyieun ruangan khusus keur barudak anu marondok di masjid. Maklum di lembur kaayaan keur ngumpul ngariung. Kadang mah lain ngan ukur ngariung hungkul, tapi sakapeung sok bari ngaliwet. Ruangan nu sok dipake tempat mondok, tempat salare barudak ngahaja disekat. Malahan make kaca gede anu bisa awas lamun ninggali ka jero masjid. Maksudna disekat kitu teh supaya barudak teu ngadon ngagoler di jero masjid, teu ngadon sare di tempat anu sok dipake salat. Eta ruangan khusus ke tempat anu marondok di masjid. Beuting eta kuring geus aya di ruangan tempat sare. Saacan sarare kadang kuring sok ngadon ngobrol atau ngadon hareureuy silih gonjakan. Dina sajeroning ngobrol kitu teh teu karasa sok narungtutan sarare. Kadang nu geus tunduh pisan mah barang goler oge geus langsung kerek. Harita mah kuring masih keneh ngobrol jeung salah saurang babaturan anu ngaranna Dede. Ngobrol ngaler ngidul bari ngadagoan pitunduheun.
Sajeroning obrolan teu nyadar kuring ngadon ngobrolkeun jin sagala. Pang-pang namah geus loba nu nyaritakeun atawa pangalaman ti kolot-kolot. Cenah di masjid mah sok aya jinan. Kadang cenah lamun urang salat tahajud sorangan di masjid sok bari dibaturan ku jin. Masih tanda tanya keneh hal sarupa kitu keur kuring mah. Pokoknya jadi lantaran nya kuring can pernah ngalaman kejadian aneh salila kuring sok ngadon sare di masjid. Dek mending geus karewek deui ari batur mah nya. Nya. Ari mana can jodoh kitu? Sisinarieun puguh ge wayah kieu teh. Asa cenghar keneh ieu teh. Sarua atuh jeung uing. Uing ge ngopi combring ya ngeunah. Uing ge santun pisan. Badek ya. Mung nyeri beuteung. Cenah lamun urang sare di masjid nya di tempat anu sok dipake salat teh. Sok dipindahkeun ku jin sia. Nah bener teh gitu. Jeung deui nah memangna di masjid teh sok aya jinan gitu deh. Nya meureunnan. Soalna uing mah dacan ngalaman euy. Oh, gitunya. Jeung atuh maneh sarena pindah ka jero masjid jig deket Paimaran gaji. Ambe ngalaman dipindahkeun ku jin. Hayang teuing. Jeung itu maneh we bucirak nyobaan mah. Ngeul ah. Beuna ge tong ngomong kitu segala. Yeun. Ye, kitu ari sieun teh. Kade tah sia aya jin di tukangan maneh maturan sare sia tah. Kusabab kuring jeung si Dedeng ngobrolna bari ngagoler. Nya lila-lila mah teu karasa. Kuring jeung si Dede oge sare teu inget deui nanaon. Kira-kira jam 1 peuting kuring lilir kabiribinan ku sora anu ngetrokan kana kaca. Mimiti mah teu pati dipalire eta anu ngetrokan kaca teh. Ngan anu ngetrokan kaca teh teu eureun-eureun. Kuring jadi penasaran. Tuluy cengkat ninggali kana palebah sora anu keketrok. Tapi aneh. Nah geuning basa ditinggali ku kuring mah beteh sasaha. Nah kuring ngagoler deui. Cek pamikir paling oge dedengean hungkul. Karek kuring rek meuremkeun panon. Ujug-ujug kadenge deui sora anu ngetrokan kaca teh. Malahan ayeuna mah leuwih tarik ngetrokanana. Kuring jadi kukulutus sabab ngerasa kaganggu ku sora anu ngadon ngetrokan kaca. Malahan kuring langsung cengkat tuluy diuk lengan ukur nyekatkeun sirah. Tapi bari diuk kuring bari kukulutus. Saha tuh maganggu pisan nu rek sare oge geus tunduh ya teh. Sanggeus cacarita kitu panon ningali kana kaca. Kuring
jadi ngagebeg. Basa ninggali kaca, rarasaan setengah percaya jeung henteu. Dina kaca katinggali aya leungeun gede. Malahan eta leungeun teh katinggali pinuh ku bulu. Sing horeng anu ngetrokan kana kaca teh nyaleungeun eta katinggalina ngan ukur leungeun sapotong bari jeung taya awakan. Kuring jadi ngarasakeun ningali kitu mah. Cacak katinggali ngan ukur leungeun. Tapi naha eta leungeun teh beut matak pikasieun. Gempeur pacampur jeung sieun. Kusabab kitu kuring ngaguya-guya si dede anu sare gigireun kuring. Tapi nu diguya-guya teh teu daek hudang. Malah katinggalina kalah beuki tibra sarena. Kuring beuki ngarasa sieun. Sok sanajan sare di dinya teh teu sorangan. Malahan loba batur. Tapi jadi kerasa cuang cieung asa taya batur. Leungeun anu ngetrokan kaca siga ngahaja nying sieunan kuring. Harita kuring jadi bibiri gidigan. Bari diuk unur-unuran malah awak nepikeun ka nyarane kana tembok. Bari jeung panon terus mancong ngawaskeun kana leungeun anu naplok dinu kaca. Puting eta karasana ku kuring beuki tambah keung. Dak dumadak di luar kadenge suara angin anu ngegelebug. Geus mah aya leungeun buntung anu ngetrokan kaca. Teu lila kadenge ku kuring aya suara sapatu anu plok-plak siga aya jelema anu keur leuleumpangan dina ubin. Bari jeung dibarengan kadenge suara anu narakolan parabot dapur. Ku kuring kadenge gandeng pisan. Tapi hal sarupa kitu teh ngan ukur kajadian ka kuring. Kusabab ari nu sejen mah angger taya anu hudang saurang-urang acan. Komo deui basa ningali kana kaca nu aya leungeun buntung. Beuki gempeur deui sabab katinggali eta leungeun teh beut siga kaluar tina kaca. Leungeun buntung jadi nembus kana kaca. Awak kuring teh sirikna jadi beuki rapet kana tembok. Leungeun buntung nu matak pikasieun. Beuki lila siga anu beuki ngadeuketan ka kuring. Kuring geus teu bisa dinahan rasa kasieun. Nya antugna mah kuring ngalengerek kapaehan. Kuring keur diriung-riung ku babaturan anu geus harudang tina sarena. Kuring dihudangkeunna hese pisan cenah. Jeung deui naha kuring ngadon ngagoler teh bet di lawang panto. Basa kuring sadar, kuring langsung ngagorowok. Kusabab pangacian masih kene can pulih sagemblengna. Tulungan dek, tulungan aya leungeun. Aya leungeun. Kunaon ari maneh Wan? Jeung naon maksudna aya leungeun teh?
Sieun, aya leungeun hideung gede dina kaca, Dek. Ngimpi meureun Eling sok kayaknya istighfar. Astagfirullahaladzim. Pengacian kuring pulih deui sabihari. Kuring cacarita ngeunaan kajadian tadi peuting. Malahan keur kuring cacarita ngeunaan kejadian tadi peuting, kurumuy salah seorang pengurus masjid anu datang. Sabab imahna pengurus masjid teh pagigir-gigir jeung masjid. Jadi lamun aya nanaon di masjid teh geus pasti kadenge ka imahna. Nya kuring oge ngajelaskeun kabeh kajadian anu kaalaman ka pangurus masjid. Pangurus masjid oge sanggeus ngadenge katerangan ti kuring mah, manehna teu terus ambek ka kuring jeung barudak. Malahan